A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ari sia teh ku odog-odog teuing kiai, ku goblok-goblok teuing kiai, atuh masih ke teu muka atuh sia mah masyaallah mending dagang toge sia kiai. Heran yang maka kiai. Baca ta ayat ta baca. Masyaallah kari. Mangkaning aya ieu kiai di dieu. Aya hiji kiai nu di dieu ye anu milu ngaji anu kasumbang ku haritanu. Nomor kadua ku jawara nu ngaji di dieu aya hiji. Balik sia. Dalekeun, jalan mana coba ayo. Aja naing mah di benduan kunyana ge masalah aing mah, asal di akhirat aing di alam ku Allah. Ye, geus cenah aing moal nyaba ka kieu cit teu hayang aing bisa baku sia. Ye. Aduh ya Allah ya. Pan cenah teu meunang kitu cenah kiai jadi jelema. Da kitu bae aing mah. Ye, itu teh malain kiai cenah kiai. Kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge. Aing mah asal ku Allah bae. Dah can pugu cenah ku Allah ge. Bool sia. Ye. Ya, coba tuh kitu basaruan cenah kiai lain kiai itu jawara. Enggak. Ai kaluar ti sumut sia mah kajeun. Jiman ardallaha bisa qatin nas tafahullah. Jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia anu salah. Nah, tafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah. Jeh, emang aing teu boga rumus teh. Aduh Gusti. Nah ieu kan keur carita ieu mah teu rek mumusuhan. Keur carita nasehat ti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge. Mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah. Ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampikeun. Adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan kiai, urusan diri jeung Allah. Sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus baik awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade jatuna rurut. Aduh jan niat lagi lain dengan nasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil. Atuh biasa. Geus kitu. Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yankihuha tuh kan terus mah tah bae terus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallahu wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen kukuman sieun dipake ka bendu ku manusia ente asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakit tuh baik cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudah ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa qatin nas ku bebendu manusia kafahullah tapi sabalikna jelema anu nyieun bebendu Allah man sakhatallah biridon nas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa ka manehna wakalahullah sok basya capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajin mal kebal boh jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong citu eta prinsip ngaranna fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar
kadengena teh ku Parmatu boga pabrik anu tuh boga pabrik anu tuh boga pabrik anu tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yapan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah kabita ulah kabomber emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kuparku hartana para kupar-kuparku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah renganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa renganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhirat tadi siksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neangan nageh manehanana geus kasiksa kafir teh uja uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul dunia terus deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh mulai rada kumpul harta dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpam nyana kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak-sautik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ke dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting iya untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Qur'an eta sampaikeun ka dinya nyaritakeunana nyaho ka Depnaker sagara ya masyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitungan anak untungan mana naikkan gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu usuk hura-wiri cakal polisina bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kamana-mana diapung kahayana pas gitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh nah ieu teh Kade Muhammad
dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan ieu kasiunan itu kasiunan ieu kasiunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yana kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siliong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wa hum kafirun wa hum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana wa hum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal amidin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo keur sakola cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu beunang aya gangguan sautak saeutik capek hate teh sakolakeun ke Amerika sigana senang teh capek hate teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyer usaha deui capek kasieun dak nyaho-nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang padahal tersiksa moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoon ka bab ganjaran moal ayanya nama infak jatuh nyahoon kana bab jariyah adapun kafir mereka masjid kafir mereka pondok pesantren mereka kiai lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim dek menundukkan kekuatan mukmin akibatnya lantaran dibere sumuhun daun masa sih kafir cium tangan ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai ngabae kos kitu atuh anakna deuk kumaha murid ada kumaha nu ajak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masalahkeun kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai ge kos kitu henteu diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya awas ya kabelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren dia kiai modal kos karena itu Quran dah sigade ulah geus saquran aya teu talar maja ikro pohoan bae ayat ieu bae talar ikra pohoan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra 'allama iqra bismi rabbikal iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya Masya Allah beres sama masih kene baca Fatihah ya imam tuh baca Fatihah Allahu Akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih mah nya lagi bingung emang naon dia bingung ya lagi tah aya nu di tukang Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolol
gara-gara teu boga pamajikan kos kitu. Matak imam teh hiji nu kasep, dua nu boga pamajikan, tilu nu sugih, opat nu pinter, eta syarat dari imam Jumat. Maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmumna ka bawageunna. Kasep bacaanana bagus, pamajikanana geulis, bila perlu dua. Oh, siapa? Sugih. Jadi jalan teh loba pikiran. Ngimaman teh khusuk. Sholli fardhu Jumat. Allahu akbar. Ngeunaheun kan tegep. Ieu imam anu bangsa, komo teu boga pamajikan mah. Kan aya dina hateun aing ngira kawinnya, ngira kan. Geus lah jadikan imam kos kitu mah. Makruh. Atau apa pamajikanna jore. Adong ke kan lamun aya nu liwat galis ya teh akur jeung nu di imah cek cenah teh. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band. Waduh, tah ku sakieu bae ge. Dorakas ya. Doraka malah tujib gambar berarti sia abong bro eta kos kitu. Ulah. Aya cek naik Lexus. Waduh, tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka teh. Gimana? Ulah aya cek segitu. Bahaya. Fala tujib gambaluhum wala aulad. Tuh. Mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula. Aya cek itu lewat naik Lexus ulah di dalam nyana ngelaksonan net apa lo laksonin gua apa lo lewat aja gak usah klakson kecuali mobilnya kasih gua wah tambah jahanam nih bae ulah urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir. Urang daek 8 sepatu karbong broy ku harta kafir. Urang daek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah, ieu jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna, daek sasapu, daek rugina ge lain rugi leutik-leutik teh jelema. Aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nya kieu nyaceknya teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebejak ka bosna bos ada abang mau saya berhenti kerja kenapa kamu berhenti kerja enggak udah saya mau berhenti ntar lu makan di mana ada Allah lu emang habis dari mana ini ngaji bos eta aya bejakeun bener aya terang-terangan langsung bosna datang di lantaran nyupiranna bagus segala rupa namun aya karusakan bagus manyana dibujuk ku bosna di Jakarta enggak bos lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu di depan kafir enggak boleh sopan-sopan bos eta hebat eta jelema urang rangkas di bayan we yes. Lu nanti mau usaha apa urusan saya bos urusan saya lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu biarin bos makan gaji saya sama bos semua kagetin bosnya kagetin kita iman torojol datang nambahan ka dia masya Allah hayang saja nih debat aja ku ari nu sugih atuh teh sugan barang eureun aju sugih atuh biasa we dagang ka bengkelnya tapi tenang cek jana tenang pikiran masya Allah nang saya nang Allah teger kuari kamari manyana bertekuk lutut di kafir kuari jadi musuh bahkan jana geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadung aing nu batur ge ku aing dicacagan sial urang rangkasa masya Allah ulah kabong broy ulah kabita ulah resep ke harta-harta kafir ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum
aya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na engke di akhirat tinggal meuleum na bae tinggal di beuleum diojaikeun di neraka. Urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kahalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok aya ayat haram. Tiga urang dek judi aya ayat haram. Tiga urang dek zina aya ayat haram. Tiga orang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana teh daging anjing japuh geuning nyana sorangan da eta kan hebat eta tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram tadi nadek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah tuh wari kosu sempit di pager ku larangan-larangan korenganan merdeka pikiranana jadi indah masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang aya nu ngabimbing urang teh sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang Allah kamari daek keneh kredit guarin teh lu itu geus bisa di oper kredit nyieun anyar deui teu beres jelema masya Allah larangan ingat jana aing hirup sapoe-sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetit samenit ge ulah aya goplah ketika goplah ngerekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia waliullah geus jarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan lain ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam di antara 24 jam teh ya sajam lah taroka ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung ku urang ai kan awak bolon teh atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing mah sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blok ada tuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabaraha umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener bae goblok teh sia huis geus di luhur geus dihadap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu sia singgal sajeungkal deui ka kuburan. Iya maksudnya masalah tamah ada kawin mau masalah kan iya permasalahan ada can khusus sholat can khusus sholat ini aya aturan keur sholat nya main HP keur sholat diasupkeun deui mantas
mun bisa memberi ke sholat ya cara order karung goni. Ya Allah ya Gusti. Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong broy ku harta kafir ulah kabong broy ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasul khoti atin Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh ambil jurumias Arab bisa nya ya mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepuguh alfiah johar makbul hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abu Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus selain lu lumayanan deui tah popoharaan je demi bangsa jeung negara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia. Lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pibagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jiya tuh dukung doakeun pibagusin di budak teh ngurusan ada kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipodolina naonan ye gede henteu Bandung nu mah bandera bae dipasang badai jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat tak kos gitu deh ternyata minta iya cuma ima dibere sia proposal naga aya di ditu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakan kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haji urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun ku urang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukan bangsa jeung negara patali jeung agama anak kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti kurang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kayak berkat doang sia tuh teu nyaho anu di luar naon cenah eta sakaing di jero ngajina nu di luar teh nyaho naon cenah teh naon ayo sia geus maing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyang neunah ngaji mah pan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos kitu teh mulai kurang eksis dina ngaji keluarna
lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan keluar teh kapan kadengena mah sorak padahal eta kan sinar ilmu nu keluar sinar ilmu nu keluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh aku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung juring tapi lamun kotor ieu teh geraheun Masya Allah Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah kamekakeun si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot hei kitu mah pan maje iya kurang kene iya nek keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba bersihin we sejenna kayak lamun kurang kakar kain kadiekeun we duit dah lain cekel ku aing asana ya asana maka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipake dagang heula Masya Allah istidraj ya harta sih ada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkal loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkal lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ilah 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunia di pemerintah datang nyumbang nah guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia atau dunia mah di tangan sakit tuh di tangan sakit juga saya tulisan anak mendak dari kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai tah mah kos teu atuh dan naonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh ieu mah asal tadi berberkat bae mal deui aing mah ka dinya teh atau muka amplop di mobil leutik amat sakena salah sana mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ka panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain budoli lain baturna teh di dunia na capek urusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal adzab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tasararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna di hadapan mukmin tasararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman teu iman sama sekali Masya Allah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pakai dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana beh teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah kan bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal mau minkum teu sae tiga-tiga acan
kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggap ideologi sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopiah, bahkan make sampingnya. Pakai samping, pakai kopiah, tasbih mawa kafir padahal. Kafir. Ya Allah ya Rabbi. Eta tah. Nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh dek nyokot hate urang. Dek galuluhkeun urang. Ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun, kaum mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulah yang naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kagarak lalaudan tah malalagaan. Ke geus nyaanna makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang. Beuh urang Banten emang kumaha kitu cenah mah. Pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah. Banten emang kumaha gitu. Iya Banten teh sejarahna lain lalagaan, terkenal di luar negeri, di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokoknya mah geus teu nyaho nasehat karena mah asal perang geus. Banten mah kos kitu cenah mah. Henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokoknya mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokoknya mah. Mun ditanya deuk ka mana Jakarta, deuk naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokoknya saha bae. Banten teh bae. Puguhnya rumah Banten mah. Iya, bagus suara Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tama kakarak lalagaan doang. Ye, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus kasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba heula, coba. Tapi boga sejarah Banten mah. Ja bakal perang deui engke jeung Baduy. Bakal perang deui jeung Baduy. Aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria. Ngan aing meme perang deuk leuleumpangan heula ka nagara dia. Ku aing deuk di deuleu di nagara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya yahlifuna billahi innahum laminkum. Kuari terus we ka urang teh terus gadegetan ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta nu saurang deui teh sakarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta jeung si eta aman Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum wana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tapi manehna sebenarnya kaum manusia sieun nya nama kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin
mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam. Kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah, satu sisi iya kerugian jeung kekalahan luar biasa. Di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu. Embalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid, ka urang mah teu pati rame kan. Di Perancis saya hiji gereja bertahankeun belum dijieun masjid, di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu. Lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang, sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang. Ngarumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika kuari nu asup Islam loba orang gedean ga asup Islam. Di mantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Maulud unggal negara bendera eta teh berkibar. Di urang mah dibeulem ku NU. Oh masalah ieu mah keur carita halal hak, ieu mah keur carita halal hak. Tuh masalah teman melem dengan motif nama jadi tambah politik ya tambah kos gitu lain melem la ilaha illallah na lain ngan berani teteh melem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make dibelem atuh atuh geus bae teh kudu dibelem. Politik pada tangga kos gitu, politik pada tangga kos gitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU melem kudu la ilaha illallah. Mau cenah teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia. Tapi nu jelas wae eta kalimat thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung, nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem. Politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow, dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Endek aya naon sih di Perancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun. Serentak ya dia berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diurang nu ngomando diurang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah benderana. Aya ceramah di Barawa nya meuli. Aya ceramah di Barawa eta nang saha eta? Jahat TIU asup ka urang atuh nya huruf ja biasa bae, FPI ja biasa bae. Kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun. Dikieu-kieukeun ya kalurah ge lah nih. Lah enggak boleh. Yo. Cak lurah aing aduh ngaladenan salah. Camat banget da ya. Bila perlu nyerena di kairung camatkeun. La ilaha illallah. Maksudna nang saha eta gerak sorangan. Wallahu alam dibalik ieu. Kula ge sok renung bae. Ji aya naon sih ke budak-budak letik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak letik nah hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh teh kitu bae meureun. Ye, cenah tah mah sapira naon? Ja urang mah anu dianggap ieu mustika, ja urang mah embung ngahinakeun embung meulem. Eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bakena naonan atuh bakena daya kanan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh. Ji urang bilu deuk ka mana moal kebal deui kan bae urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. lau yaziduna malja'an lau magharatin lau muddakhala kafirmasienan kaum mukminin ku sieun-sieunanya nama sabenerna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atuh niscaya nyana datang ka bentengan ngararungsi
nyana kusieun-sieuna ka muminin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallahu ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha Allah yajiduna namun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallahu ilaihi taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri hum yajma'un gegerahan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura kasieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos karar itu ngan osok dewe be eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna tah law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala law allau ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja'an dek ngajadikeun malja tempat fungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh jan je Bush paeh jan modar je tinggal Obama encan sama encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararae kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung bae dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah jangan ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan geus kieu mah deh eleh ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayangan lamun dibuka jendela paeh kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es ku baca bayu ki muslim aja kos kitu teh ki muslim benda kerep Masya Allah nah iya udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cerbai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh makanya anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana
nu dek di bom teh pesantren benda kerep, nu dek di bom teh kiai muslim lah, prak dagang es di luhur. Balik. Nah, Amerika mah yang roti di luhur, lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur. Gesan cek Amerika gesan. Geus ulah Apollo. Mulanya deui. Tah. Teu kudu waliullah man teu kudu nyieun Apollo, teu kudu. Engke ge bisa hiber sorangan. Waliullah mah behe lamun Ki Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zamzam set eta muncul di dinya di batu Quran dari bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten. Ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian la yajiduna malja lamun manehna mararangi jang ngungsi atau ngungsi ka Singapura buari masyaallah puluhan ratusan saines ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi teu ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok orok Banten maksudna atuh orok Pandeglang maupun bagi sambel. Nah ya cara tangga di dunia aman terkendali. Nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos gitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke ngemudek bebenerana engke mau tak kuari ku siapkan siap pencap-pencap siapkan kuari aing bisa kan sakitu doang. Atuh siap. Ji di hadapan kafir orang ulah diome yai. Ya. Atuh. Leh horenganan ayat teh mah kebenaran ye. Law yajiduna malja mun kafir teh manggianjang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha yang nyelamatkan diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepat jalan kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyelamatkan diri ku sieun-sieuna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana datang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua malja ngaranna Masya Allah. Iya dalilnya wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilir ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah ajunya nyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu mah ilmu jurig teh bener kos kitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh. Oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade. Aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Tamah. Dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak
sakumaha mukjizat dibikin ka Kangjeng Nabi, karomah dibikin ka para wali, maunah dibikin ka para ulama. Nyana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab, kaget nyana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus, teu bisa. Debus mah bisa ditarungkeun debus mah, karomah mah teu bisa. Engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mantak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit, babari asal dicekel bae daun, bacaan ku urang, tiupkeun jadi duit. Ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah, tama digunakeunana ketika model kieu. Di dieu ka Surabaya, barang datang ka Surabaya, leungit duit urang, dek balik ka dieu mendesak. Eta ge mentah heula coba ka polisi. Mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos, gua juga belum punya, lu minta sama gua. Tak polisi, sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jangan paranti jelema nu kasasar, kurang. Eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ke polisi teh ye. Hese kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot urang daun. Tak. Baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu. Nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti, mun kareta sabara duit, mun mobil sabara duit, mun naik pesawat sabara duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh. Sia harayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos gitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak gitu. Sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cekina teh ieu nyada ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis. Teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu. Jadi tah mah dua macam, ima jadi duit wa ima teu kadeuleu. Maning mana tah? Asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran kitu wae jeung. Cuma teu dibere ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu deuk maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib, nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Nu nyaho. Aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna non lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta sia cak nu SAG teh. Nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illa hu. Oh lu nyaho karena urusan ilmu gaib, karena gudang-gudang kegaiban. Oh lu nyaho karena kunci-kunci gaib. Oh lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna
luruskeun hazaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata orang ke tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa taman kurang ku adab make amamah make udeng-udeng sik ka dieu make udeng-udeng make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun geus teu salah ulah masih dikeun buntut kos gitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa timimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisa pamalingan ge bisa salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur riya ilal murai moal nyaho kana riya kecuali nu sok riya urang nyaho katatang jelema teh iya jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaran kajeng kok nyaho aing mah heula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nu ria nu sok ria ka nu ria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kanu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng we kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang meureun 3 poe ngomong deui sia teh mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas kumaha ngayahokeun ikhlasna dia hese urang ditatanya beusi dicarekan bah ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nu tudukeun tuh nu eta tah si eta tah ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas mah hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan
pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas, aing ge kos kitu teh khusyuk. Nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk. Kos kitu aing pernah khusyuk, tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk, itu ge khusyuk. Jelema suserian sorangan we. Nyaho urang kunaon mabok kepayang ibu. Emang kurang aing dipanggil kos kitu. Tuh ya, ya, terus sarua bae. Jelema susuputan, pamalingan ya budak. Emang kurang aing baheula maling. Tah pas kitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajenengan lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak. Henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge. Allah. Diperem-perem terus gerakan anak tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk biar tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyawan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digidit bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu memang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol. Eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget janana ge. Nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nu mantak ge hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah
pagawean naon nu ku aing dek dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang. Ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang, aing deka itu kantor pabrik syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu. Tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tak rencana, kantor rencana, pasar berarti masih kene syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan, ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teu boga rencana nya nama. Nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nya teu. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh. Leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nayelina nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lu bah gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada nu nyaho naon bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang. Lah cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae paeh bae eta mah kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat tuh dua kepiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh centrang deui. Kurang geus kasieunnan ngadengekeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nya kilat. Wah asana gede jasa hujan. Subuh kabeurangkeun panas. Guludug di mana ka mana eta nu tadi. Nu nyaho kajeun ku kumaha ge. Aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bret hujan gede. Jeh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Lu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan, supaya ulah hujan. Sakala hujan bae. Hujan bae ku aing di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ka botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cak ku si Allah. Hujan bae aing mah.
cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah tuh halu teangan ku si halu, ayun-ayun ku si halu. Cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun, bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng, hujan bae cek ku si Allah. Geus sempak sagala di luhur kenteng. Wah geus macem-macem teh, asal anu hajat mah geus sempak ambaleh di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae cak gusi dek dihujankeun bae. Oh nu nyaho, ya Allah, ya karim. La ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung, secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, ieu ayat ieu tancepkeun ka jero hate, plakeun, rak. Kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing ge nyahoeun, pamajikan aing ge nyahoeun. Tumak nu teu nyahoeun ku sasa, Allah mah nyahoeun. Sirem nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat, sabaraha anu gering. Nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa. Sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun. Wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mata urang boga kayakinan ieu jadi wali. Jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun. Sasa nyahoeun mah isin urang ka Allah, isin amat ya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji, aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya. Isin ya. Picen TV ganti nu gede. Isin urang ka Gusti Allah teh kudu loba jelema di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak. Terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mantak waliullah mah sangkilang deuk mandi bae deuk mandi. Mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleuh ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun. Lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuhan. Oh diu ku rapi dijebur gegerah. Allah nyahoeun biasa batur teh nyahoeun Allah teh urang mah lain guriwang wih siapa gede ama tuh ya belaan budak ngadu nu kos itu oh Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti